kahatur nu mawacai kaharep mudah-mudahan sehat walafiat. Para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu wewengkon, guru-guru urang sadayana nu hadir oge nu teu tiasa hadir. Muga-muga tambih-tambih kaberkahan, berkah ilmuna, berkah umurna, berkah turunanana. Ais pangampih papayung lembur pangersa Bapak atanapi Ibu Lurah, reng-rengan pengurus desa, muga-muga sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu sami anu sok haliwu sawareh haliwu masinikeun selfie, sawareh haliwu masinikeun dahareun, sawareh haliwu masinikeun tempat. Muga-muga bapak-bapakna, ibu-ibuna nu sumping nu teu tiasa sumping dihampura dosana. Bil khusus sohibul bait kulawargi Jembar pangersa Bapak Pulung, Bapak Pulung Hidayat dan Ibu Yayah Qadariyah, keluarga Bapak Tarya dan Ibu Casmi, keluarga Bapak Said almarhum dan Ibu Dastirah almarhumah, blok Pangbegalan. Asli? Ya aing balik tadi mau dibegal. Blok Pangbegalan. Dusun halik awak sia halangan. Dusun Tilu RT 2 RW hiji Desa Windu Haji Sedong Cirebon. Ieu urang kumpul ngariung di panglinggihan Bapak Pulung. Naon? Panglinggihan Bapak Pulung sakulawargi, mudah-mudahan nu hajat barokah, nu sumping oge kabarokahan. Daramang sadayana. Oge tamu istimewa, tamu kehormatan sadayana nu sumping ka panglinggihan Bapak Pulung, mudah-mudahan sing Jembar manah milik rizkina. Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani sumping ti wewengkon Ciamis ka dieu ka Cirebon sareng Cepiah sejak silaturahmi, lain rek ngawurkeun ilmu, lain rek ngawurukan, sebab di dieu oge aya pasantren leres. Matak ieu mah ka dieu rek neangan dulur. Sia duit-duit wae atuh. Pan keur ngaji ieu mah. Masinikeun duit, engke duit mah datang. Ieu mah urang kabehan keur neangan dulur. Sebab lamun hirup jalma di mana wae ayana hirup loba dulur, jig indit ka mana wae moal hariwang moal salempang ce. Yakin balik di imah dulur teh moal lengoh bakal menang doa. Eta duit-duit wae. Esih dengekeun. Esih lain eta. Ada. Si entin aya entin. Aya entin. Lain kunaon aing ngaran entinnya. Sok lalintuhnya. Imas aya si Imas. Nur. Ceedah aya. Mae, Cemae. Buah Maimunah. Atau moe maneh gitu. Sateuacan langkung tebih mangga. Ieu mah abdi kadi lain rek ngawurukan, ieu mah rek ngahibur Mang Pulung. Ek saha?
ek ngahibur Mang Pulung lantaran ieu hajat tohaga. Oh urang Garut kemana-mana daratang ka dieu ngadon milu dahar. Urang Garut urang mana araraya alhamdulillah matak ieu mah lain rek ngawurukan da kiai ge aya pasantren aya di dieu ieu mah rek ngahibur Mang Pulung bae anu keur loba pikiran rek teu loba pikiran kumahapan ieu panggung sakitu gede nepi tenda kadutu ublug ablag berat nyukna. Oh tah matak ieu mah rek sahaon erek ngahibur Mang Pulung bae ieu mah siap diondang siap dihibur siap. Guys, sebelum kita mulai mari kita semarakan dulu, gelorakan dulu semangat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi agar hati kita pulang dari sini semuanya diruhaikan oleh Allah. Hati orang diruhaikeun ku ilmu lain ku seuneu ku ilmu kunaon cenah nu kaduana ku iman naon cenah nu katiluna ku amal soleh hiji ku ilmu dua ku iman tilu ku amal soleh mantak mulih ti dieu urang kabehan mudah-mudahan diruhaikeun hatena amin. He he sakitu nadana cicing heula sok cobaan heula kompak tah henteu sorana ieu he he ha tuh dua tiga arek moal he 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 tuh waga he yang bawa HP tolong nyalakan flashnya. Tuh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma nyalakan semua HP-nya. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi. Mana suaranya? Bidawami mulkillahi. Yang keras tuh waga he he kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita siapa? Pemimpin kita Nabi Muhammad, sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi
betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku he 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 ha tuaga tepuk tangan untuk kita semua. La ilaha illallah. Sugan aing jelema dina tangkal sampo. Lain batur mah diacung-acung, HP teh kaluhur eta mah nyangan beungeut kieu-kieu. Buaka sambat eta budak. Semangat henteu. Resep keneh henteu. Ya, nanti kita bersolawat lagi. Setuju? Oke lah kalau begitu. Para sepuh sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tesa kempel ngariung sareng dulur-dulur urang kabehan tah ieu di antawisna hiji kataatan anu aya dina bingkai parentah Allah dilakonan ku babarengan nikmat teu? Nikmat teu? Tuh sok kunaon lamun urang ngaliwat sok ngareunah geuning nya. Kunaon lamun urang ngaliwat sok nikmat. Lantaran dahar kabeh ngariung kabeh. Betul? Silaturahmina aya barang tuangna aya matak ieu ge urang kabehan ieu ayeuna ngarariung alhamdulillah muga-muga sing aya sasieur sabeunyereun nya teh nya aya keur nyaangan hate alhamdulillah pan urang dieu mah beuki sieur jeung beunyer sing aya keur nyaangan hat sing aya keur nyaangan hate sebab pada hakikat nama urang kabehan ieu keur neangan jalan ka Allah subhanahu kabeh oge teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki kabeh oge keur neangan jalan menuju ridho Allah. Teu ustad teu kiai teu santri teu rakyat teu pejabat teu tani teu dagang kabeh oge neangan jalan nuju neangan jalan. Jalan ke mana? Jalan menuju ridho Allah. Anu manta ka urang lembur pangbegalan. Teu lalaki teu awewe hayu urang sing daek indit ka pangajian ka pangaosan malah mandar hate urang kaca kacaangan. Tuh, ngeunah kacaangan ngeunah. Tuh, Bu, kacangan tuh, Bu, kacangan, hah? Cing, Pak, tuh mata aing mata yang nanya ke lalaki teh, ongkoh araya teh ngajawab, eta ngareunah henteu kacangan, ih. Jika nu poho deui eta rasa kacang keur jalma nu ngaraji mah darajat diangkat unggal lengkah dihitung ibadah nu kalewatan sakur tatangkalan nu aya di darat sasatoan nu aya di laut ngadaroakeun lantaran jalma nu indit ka pangaosan mah hatena dijembarkeun ku Allah malaikat ngadaroakeun eka jalma-jalma nu sok ngaraos mah beda jeung nu ngawuruk mah boro di alam nu aya mah diancam kaburo maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun cilaka gede keur jalma anu manehna ngomongkeun hiji perkara tapi teu akur jeung kalakuanana tuh beda jeung nu ngaji
ece mah di dieu darajat diangkat, lengkahna dihitung ibadah. Untung henteu, untung henteu. Tah matak sing daek ka pangaji, daek ka pangajian. Para sepuh sadayana poe ieu urang dikumpulkeun ngahajak ku Bapak Pulung nya. Hiji anjeunna nyuhunkeun doa ti sadayana. Mentak urang ngadoa heula keur Bapak Pulung oge urang sadayana khususna angkat leungeunna. Sok tunda heula dahareunana. Ok angkat pandanganana. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Di mana-mana ge geus ngadoa mah beres ah. Atuh, hayu bubar enggeus. Rek ngadagoan naon deui? Berkat. Nyanyi India cenah deui. Emang aing konser gitu. Setiap muslim kabeh ge ngadoa hoyong ngagaduhan murang kalih anu saleh leres. Setiap muslim ulah komo naon muslim non muslim ge hayangeun boga anak cager bager regejeug leres. Ulah komo urang ayeuna anu aya dasarna anu aya landasanana berdasarkan Quran jeung hadis tuh non muslim ge hayangeun boga budak anu alus katempona alus karasana oge alus naonna alus naonna alus katempona alus karasana alus di bandunganana hoyong henteu. Tah lamun urang hoyong gaduh murang kalih anu abror maka hiji setiap kolot setiap orang tua kudu boga kasadaran naon cenah kudu boga kasadaran yen setiap anak teh adalah amanah naon cenah cing tingali ece nitip motor ke tukang parkir tiba-tiba beres balanja motor eueuh kira-kira ece ambek moal ambek ka saha pedah naon ambek ka tukang parkir aya mihapekeun henteu nya mihapekeun henteu ece mihapekeun motor ka tukang beres balanja motorna leungit ambek moal nah make ambek kapan geus dititipkeun nah. Allah nitipkeun anak ka saha
ka urang salaku kolot, betul. Allah nitipkeun anak ka urang salaku kolot. Ketika anak kembali kepada Allah, ieu anak teh ternyata jauh teu wawuh jeung Allah. Cing kira-kira nu mi HP marah moal. Nu mi HP marah moal. Ih kalah cengar-cengir haram jadah. Marah moal. Bisi Allah marah ka urang, bisi Allah ngamuk ka urang. Jaga amanah teh ulah sampai nu diamanahkeun ka urang ruksak, sebab kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, tanpa cacat dan tanpa noda. Hanya ketika anak itu tumbuh kembang menjadi dewasa, kemudian karakternya jauh dari harapan seorang muslim, jauh dari karakter seorang muslim, malah dia menjadi karakter Yahudi, menjadi karakter Nasrani, bahkan menjadi karakter Majusi. Aya zaman kiwari anak popolotot kan jadi kolot aya. Bedil. Aya zaman kiwari anak nyarekan ka kolot aya. Cekek. Aya anak zaman kiwari barang penta kudu aya lagu dititah wadarese aya eueuh. Jual. Anak itu iya. Bu. Bu. Aing teh hayang nanya bapak-bapak kapok aing mah. Atuh heueuh naon ya jelema mah aya ngajugrug ditanya eueuh. Haram jadah doang. Batuk, minum keramik. Batuk berlanjut gebugan dokter. Mantak urang kabehan bakal ditanya ieu, maka paingan ye supaya urang salamet ieu. Ieu Pak Bu urang mawa awak urang sorang ge teuing salamet teuing. Heueuh tah bantuan kabehan bro. Bantuan. Urang mawa awak urang ge sorangan teuing salamet teuing henteu Pak. Katambahan di ku pamajikan ieu. Mang Pulung teuing salamat teuing henteu ieu. Ieu ka mana Mang Pulungna ieu? Aya. Lain ulah ka molor kitu bejakeun. Aing nu geus lamun nu hajat teu kadeuleu aing sok hese balik. Pi are ka saha aing sasalaman engke. Lamun nu hajat molor. Aya atuh minimal aya ceuyayahna atuh. Aya ceuyayahna aya. Heeh. Tenang. Jongjon aing. Eta mah tukang son sinsem, sabaroting tah ngendong si eta mah. Urang kabehan mawa awak sorangan teuing salamet teuing henteu, katambahan ku pamajikan, katambahan ku anak, yu urang kabehan matak sing apal ciri, sing apal tanda, mun hayang salamet teangan tandana, sebab ieu urang kabehan cek tadi oge keur neangan jalan menuju Allah. Urang pangbegalan urang Cirebon. Aing bedil geraya. Hayu gerak sing areling. Ulah tonggoy hirup mawa maneh nuturkeun hawa nafsu. Hayu gerak sing areling gerah harudang. Bo. Harudang, harudang. Ih, aing mah hatena lain jelemana. Ih, ek naon carang ka sia haram jadah. Hatena aing mah nitah ge. Kot harudang dulu ka manana? Jiga rek ngadek nyokot BLT ih. Iya, tadi majar maneh cenah aya ibu lurah sambutan. Mana ibu lurah aya keneh? Mana ibu lurah? Salam wanoh teh abdi. Aing masuk atoh aya lurah eta. Kamari ge di Cikeleng eta, palurahna nyawer. Kumaha ibu lurahna bageur eta naon ieu? Cing nanya ibu lurah bageur? Atuh aing malen urang di ieu matak nanya ge. Ngan eta manehna moal ge jadi lurah lamun henteu
moal ge jadi lurah, moal ditunjuk jadi lurah lamun henteu engkewe urang buktikeun lamun bulurah nyawer berarti ngan lamun bulurah teu nyawer teu bogaeun teu boga cedengean. Kapangarsa ibu lurah anu gelis anu danto nyai anu herang mencrang jika batu batre ABC sok enggalkeun kapayun sok enggalkeun gerak kapayun kaburu lak-lakan aing nolol. Kapangarsa ibu lurah anu mana? Hah? Baskomnya akhirnya nanyakeun baskom teu usim ayeuna mah nyami ani aing mah embong nu hejo hayang nu beureum. Oh di ATM-nya adanya ini. Sombong di ATM-nya adanya ini. Anjay. Iya, makasih Bu ya. Oh, iya, mudah-mudahan Ibu panjang umur Bu ya. Bo, sini dulu. Ibu namanya siapa? Ibu Ika. Iya. Ibu lurah ya, kuwu ya, tapi ikhlas ya. Oh ya kalau ikhlas mah tambahin lagi dong. Aduh pasti di najero hatena aing tanjakal ka dieu. Iya, mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Iya. Anu nyawer sing panjang, anu henteu teu tanggung jawab. Atuh eta urang Garut moal nyawer kitu. Jauh-jauh ti Garut ka dieu. Bu. Doain Ibu Kuwu ya. Biar dia sehat walafiat. Eusting mena sing panjang umur. Tak geuning. Alhamdulillah nuhun pangarsa. Sarang heo. Sarang tawon. Iya. Pokokna mah urang Garut jeung Ibu Kuwu antep sapaeh-paehna beta mah abdi. Teruskeun. Para sepuh sadayana. Urang kabehan keur neangan jalan ka Allah. Lamun hayang apal ka mana? Yuk. Kembali kepada Quran. Deketan tandana, deketan cirina, ulah komore ka Allah urang. Rek ka dieu we abdi ti Ciamis ka dieu lamun ku Bapak Pulung teu dibere alamat, ku Pak Pulung teu dibere Sherlock ciri jeung tandana. Nepi moal abdi ka dieu. Nepi dusun. Nepi ngan teuing wayah. Teuing wayah naon. Sedengkeun acara di format jam 8 kudu geus mulai. Abdi datang ka dieu jam 12 karak datang. Kira-kira moal nanya ka Pak Pulung, ibu we nu teu milu mantuan, teu milu nyumbang, teu milu mayar. Marah atawa ridho? Ridho atawa marah? Komo Pak Pulung. Datang nama abdi ngan jam 12 datangna, sementara acara jam 9. Ridho atawa marah? Urang kabehan hirup di dunia neangan jalan menuju ridho Allah. Aya nu datang neangan jalan ridho Allah teh, aya nu menang ridho Allah, aya nu henteu, aya nu bener jalana, aya nu salah jalana. Kira-kira tah kumaha erek milih nu mana? Erek milih nu bener jalana atawa nu salah jalana? Nu bener jalana. Tapi kilang kitu ge loba jalma ayeuna anu sok mopohokeun. Naon cenah Bu? Anu sok mopohokeun. Poho yen jati diri manehna teh hamba, padahal ceuk Allah geus ditegaskeun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
wa aqimil sholata lidzikri. Cek Allah jentre pisan dina Quran, innani anallah, saknyana kami temak adalah Allah. Innani anallah, saknyana sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tingali aya inna di harupna, lamun aya kecap make inna itu berarti keur nguatan, keur nancebkeun supaya informasi teh katarima ku hate. Heuy heuy, la ilaha illa ana, eueuh deui pangeran, eueuh deui pangeran anu hak wajib diibadahan, anu hak wajib disembah, dituruti parentah sareng laranganana kecuali Allah. Maka fa'budni, kudu ibadah anjeun kabehan. Lalaki rek awewe, rek lalaki rek rakyat, rek pejabat, rek petani, rek padagang. Ibadah kabeh oge. Sebab naon? Cek Allah keneh, man amila solihan min dakarin au unsa. Saha jalma anu midamel amal soleh rek ti golongan lalaki atawa ti golongan awewe, fahuwa mukminun, sedengkeun eta nu gawe amal soleh teh lalaki jeung awewe atas dasar keimanan, maranehna iman ka Allah. Iman tina naon? Iman yen hirup dihirupan ku Allah, usik malik diusikeun digerakeun ku Allah, maot bakal dimautan ku Allah. Iman hatena matak nyieun amal soleh, maka kumaha cek Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah bakal mere kahirupan anu sae ka jalma-jalma anu daek amal soleh, kahirupan dunia oge kahirupan akhirat. Sedengkeun urang hayang bagja teh hayang bagja dunia, hayang bagja akhirat. Punten urang hirup di dunia, duit teu nyekel, dahareun kurang, anak cirik hayang jajan, nyeuri kana hate henteu? Nyeuri kana hate henteu? Pernahkah ibu berpikir bahwa kondisi itu sebenarnya adalah hanya ukuran titik dina tai kuku? Kanyeri ketika urang neuleuh anak hayang jajan sementara eueuh keur jajana, kanyeri anak hayang barang dahar sementara dahareunana eueuh, nyeri hate henteu? Pernahkah ibu berpikir yen anak-anak urang, pamajikan urang Pak ti kerelep ti kerebek dina neraka? Pernah teu berpikir? Pernah teu ibu berpikir anak urang kapoekan di jero kubur, anak urang teh cuang cieung di jero kubur, bapak oge tuman di dunia di ruang riung ku anak pamajikan di dunia, waktuna dahar ngariung anak jeung pamajikan, waktuna sare ngariung anak jeung pamajikan. Pernah teu bapak berpikir sup kana hiji liang bang baradina bang barung kulit munding eta kahujanan sangasara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan gulang-guling eta gulang-guling hasolali wa owae. Cing palikiran ku sadaya mata kurang neangan kabagjaan dunia jeung akhirat, yuk mimiti heula ti awak urang sorangan, tuluy tepakeun ka anak-anak urang. Naon sababna? Cek Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Matak indung mah kudu cereu, kolot mah kudu cereu, sebab kolot bakal nalangsa lamun anakna engke teu walak kaya. Yuk ajak pamajikan salakina anakna ku urang bawa kana kataatan supaya eta anak urang pamajikan urang salaki urang termasuk jalma-jalma anu migawe amal
soleh supaya dibere kahirupan anu sae. Ceuk Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, saha jalma anu migawe amal soleh atas dasar keimanan bakal dibere kahirupan anu sae. Hoyong kahirupan anu sae, hoyong kahirupan anu sae. Matak engke pingpin ku bapak puting ieu buktikeun bapak panghareupna pamajikan pangtukangna jeung anak sok geura ajaran ku kakang 2 rakaat be Kang 3 rut engke sok barang jeung Mang Pulung sok Mang Pulung panghareupna ceu yayah di tukang begitu ceu yayah ningali Mang Pulung uluk salam assalamualaikum assalamualaikum ceu yayah akan melihat sosok Arjuna nu keur mimpin taat ka Allah pasti ceuk dina hate ceu yayah teh kaya nelangka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna ho 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 cuma suami kula tuluy Mang Pulung teh ngalieu ka ceu yayah hampura nyanyi aku mah cek ceu yayah teh ho jungjunan lato-lato arek mantuan moal arek mantuan moal jawab lato-lato kompak siap tukang son milu daripada nundutan jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo demen sampean jungjunan sing jadi idaman kulo demen sampean kulo moh pisahan boga salaki daek mimpin kana kataatan sabar ka pamajikan yakin eta pamajikan bororaah leungit eta salaki ditinggalkeun usaha ge pasti akan merasa kehilangan betul ieu mah boga salaki teh tekop salah saeutik non sia malotot ka aing ieu boga salaki tekop salah saeutik ku manehna nu poho neundeun manehna nu poho neundeun nanyakeun ka pamajikan nyi di mana jejer nanyakeun jejer itu sanu ngosop bu bu hoyong dipimpin ku salaki anu mawa taat hoyong dipimpin ku salaki anu matak mawa sabar hoyong pak dengein dengein wanita Mang Pulung molor buah wanita kalau dia jatuh di tangan lelaki yang tepat maka dia akan menjadi perhiasan dunia atuh ada lelaki malicik ai hayang gablek pamajikan geulis ai ngamodal embung anjay korban kabeh ieu mah meureun ya korban salaki pelit kabeh meureun ya pak heuy bapak usaha berang puting jeung saha jeung awewe jeung pamajikan tiban manen hayang meuli wedak piraku teu kabeuli tiban manen hayang meuli skincare manya teu dibere kita pernah mengingat ada satu istilah kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di depan rumah? Itu karena rumput tetangga diurus pak. Itu karena rumput tetangga dimodalin. Matak pemajikan kakak ge modalan, insya Allah katempona geuneuh. Pasti banget salaki akang hejo kadulu. Matak belikeun pemajikan teh, betul bu? Jawab sing kompak, tinggal ngajawab dong, ngajawab. Sok sing kompak, ngajawab naon cenah? Pak, ingin istrimu cantik, ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu patuh, ingin istrimu patuh,
cukupin. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu solehah, ingin, contohin. Anjay itu dong itu. Berarti saya korban salakin. Maka apa? Satu buah khusus untuk bapak. Ini satu lagu untuk bapak agar terbuka hatinya. Bapak usaha berang putih jeung satu jeung mikiran jeung ngabelaan anak pamajikan, betul? Giliran boga duit ieu kudu dipenta we ku pamajikan. Aya nu kitu aya. Aya salaki boga kitu aya. Tuker tambah. Satu buah senandung untuk para bapak dan para suami. Bere ulah hararese kama kola Salman Khan. Ho bere awewe ulah sok hararese bisi awewe hayangan make gengge bere awewe ulah sok kecap jahe bisi awewe hayangan barang pake pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah hararese mon awewe boga bere kari bere ulah hararese mon awewe menta ulah sok cap jahe. Hare-hare lamun salaki arek indit digawe kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti ingat wae buru-buru balik hayang geranyeng celek salaki pasti ingat wae buru-buru balik hayang geranyeng celek. Ceuya amang yuk ya Bu, suami kalau diperhatikan, suami kalau dia jatuh ke tangan istri yang tepat, maka dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana gitu. Lantaran lamun awewe ayeuna nyarangan salaki ngan ukur loba nungtut tibatan perhatian, pernah teu ece nganterkeun salaki rek gawe ka panto. Heuy. Jawab Iis. Pernah ece nganterkeun salaki kana panto? Henteu. Cek salaki mah hayu angkat hejung sing hasil. Lain gitu, yuk jajabkeun. Ayah bade angkat nya. Yuk jajabkeun kana panto. Kumaha cek ece? Cokot leungeuna tuluy cium. Engke lamun salaki geus indit, kakarak ece ongkek. Ajaran ce isuk lamun salaki rek indit ka kebon anterkeun. Bapak ka mana? Ka kebonnya.
hentarkeun ka panto gitu tulakan kita dibere lawang deui enggeus bo lamun urang rumah tangga ngagedekeun anak ngasuh anak tingali bapaknya bersinar pada waktunya ibunya pun bersinar pada waktunya tingali matahari bersinar di siang bulan pun bersinar di malam ini satu pelajaran bagi kita Pak hadirnya seorang bapak itu untuk memberikan energi maskulin kepada anak agar anak tumbuh kembang menjadi anak yang kuat karakternya tapi selaras anak yang kuat tapi selaras pun ibu hadir untuk memberikan energi feminim agar anak tumbuh menjadi anak yang lembut tapi penuh dengan kekuatan lain lembutna lelei lain lembutna lelei tapi lembut penuh dengan kekuatan mata ayah dan ibu adalah sosok penyeimbang dalam membentuk karakter anak bu ibu nu mawi ya mihape ka urang dia lamun urang bener-bener hoyong ngagaduhan urang kalih anu soleh jeung soleha eueuh deui carana kembali kepada Quran ya mimiti budak leutik ku urang ya mimiti urang budak keur leutik Kang Pulung ayeuna mah budak teh tos dihitan alhamdulillah sok wurukan didinya kumaha cara istinja nu bener kumaha cara susuci nu bener toharoh nu bener ieu mah lain ge budak hayang ka WC ge diantep bae mama ih kunaon hayang ki ih ngajo anter ieu teh di imah dede manya sieun sieun bisi aya tung sahur budak teh ka WC sorangan teh dijajabkeun antuk nakiih bari sieun kuar kawer ceret kana calana ceret kana suku beres kiih teuing ombeh teuing henteu disiram ge sampean disiram ge henteu beres kiih teh anak da sieun lumpat ngaberebet ke tengah imah kalacat ke tengah imah sup ka kamar sup ka tempat salat sup kana kursi cing eta imah urang kumaha kayaan ulah kitu heuy kumaha ta imah urang nya kotor berarti paingan katentraman di imah urang mantak ajarkeun fikih praktis kumaha cara susuci sebab jadi henteuna ibadah seseorang ditinggali heula dina bener henteuna susucina yo ajarkeun ti ayeuna sebab kuwari mah anak zaman kiwari ye nya geus lulus SD gue genan geus harese eta ngaji teh duka di dieu mah geus lulus SD we kana SMP geus horeameun eta teh kataju ka madrasah teh kumaha tadi dieu baheula mah boloraah naon rek lulus SMP rek lulus eta ge ngaji mah ngaji wae da ngaji mah eueuh tamatna leres tah yo urang balikeun deui ulah nepi ka urang ayeuna ngasuh budak tapi budak eueuh hasilan hirup jeung budak tapi budak kawas alabatan budak yatim onaman bodoh eueuh indung bapakna tapi budak ece aya indungan aya bapakna tapi nasibna alabatan yatim naudzubillah nu kadua punten abdi nyarios andai kata aya jalma anu mandul teh berarti teu naon teu bisa ngalahirkeun anak cuang cieung manehna nu nalangsana mah heueuh engke namehna maot rek sanu ngadoakeun tapi ulah hariwang sepanjang dawe amal soleh sepanjang ahli amal soleh loba nu ngadoakeun aya nasib urang anak boga anak loba tapi geuning urangna tadina salah pola asuh ongkoh urang boga anak tapi doa anak eueuh nu ngalir ka kuburan urang itu mandul yang sebenarnya naudzu yo sebagai orang tua
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaknya kita memiliki kekhawatiran, rasa takut ketika kita memiliki anak yang lemah. Lemah naona? Hiji lemah intelektualna, teu boga ilmu. Sedengkeun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu. Setiap jalma anu gawe amal soleh teu dibarengan ku ilmu anu soheh anu bener, maka amalna bakal ditolak, teu ditarima. Borah ditarima ku Allah, jadi ge henteu. Matak tugas koloti ayeuna ajarkeun istinja toharoh anu bener ka anak supaya umur 7 tahun anak geus bisa susuci. Setuju henteu? Setuju henteu? Bisi kabawa dewasa. Naon cenah? Bisi kabawa dewasa. Leuheung awewe mah nepi ka ayeuna ge aing can pernah neuleuh awewe kiih standar hiji. Pernah henteu Bapak ningali awewe kiih sisi jalan? Bari standar hiji kieu yeuh. Aya eueuh awewe model kitu? Moal aya awewe mah, tapi lalaki naon sia nutupan irung, lalaki deulekeun ngarahdangan bae. Lamun geus hayang kiih, woi tengok kanan sepi, tengok kiri nggak ada orang, di depan ada pohon pisang, salam dari Binjai, serelek burahel, wer udut gegel. Beres kiih gigi beri kaos bebek. Teu ombeh teu kumaha, gampang ombeh. Dioleskeun we di war air kana naon? Kana tangkal cau tah kitu tah. Barang dadak sakala pinasti kersah yang tumampara. Musik kana atuh sia teh. Dadak sakala dina tangkal cau teh horeng naplok hileud bulu. Barang ngajepret teh kana hulu naon? Barang ngajepret kana helm Jerman. Bola trak teh wadaw. Ditempo teh berem semu hidung. Teng hidung semu berem. Lompat ka imahna bajak bebejak apa majikana, mama. Barang datang ka imah, mama. Kunaon pala lupatan? Ya dalah kanu aing. Aing kitu kunaon? Dalah ku sia dalah. Barang di dalah ku apa majikana? Hitam. Kulitnya hitam tetapi suami saya itulah pilihan saya. Geus nyi geura ubaran nyokot talak teh nyokot balsam teh ieu panas coba atuh. Kumaha ku majikanana? Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang kau punya panjang dan hitam warnanya. Sujang-sujang kunaon bapak sia. Gara-gara naon tah? Gara-gara lain tanggal cau. Gara-gara kiih sembah. Gara-gara kiih sembarangan. Pancek Rasul ge tanazzahu anil bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Sesungguhnya kalian harus benar-benar bersuci, kudu benar-benar susuci tina urusan cai kiih. Kalau lobaan lalaki menang siksa kubur teh lain gara-gara teu salat, lolobana mah gara-gara kiih sembarangan. Leuh kalah silih tunjuk deuleu tah sia anu kitu sih. Berarti korban hileud kabeh meureun ieu nya. Komo ngahiji mana tanggal cau mana banget sianya. Didiku urang ulah nepi ka anak urang teh jabrah kitu. Kawas lain jelema, leuheung atuh jelema mah kawas lain muslim. Kiih di mana karep tingali, cing
Sok bapak sebagai seorang muslim nempo kalakuan kitu milu wirang teu? Milu isin teu? Milu isin atuh. Yo jaga generasi urang minimal bisaeun susuci. Ah henteu aya di urat aret mah ngan ibadah biadab saeutik. Beres kiih teh eta mah dicekek beuheungna. Oh disin teu huluna beletrok 3 kali. Paingan saban malam Jumat eta ngulahek ditawaranana. Atuh rek teu ngulahek kumaha batur unggal kiih disinteurekan huluna. Atuh geger otak batur. Eling umat teu eling. Hei bubar ti dieu teh atuh eureun-eureun kiih bari nangtung. Leres. Ih. Yo hiji tak ka anak. Bab kasurupan bos eta mah teh. Awas tah. Ulah jangan sampai urang boga anak ternyata urang ngagadekeun anak teh lain kalahkan ngiriman kahadean ka jero kubur kalahkan ngiriman siksa kubur. Naudzubillahi min dzalik. Yuk urang sing arling kabehan numawi yuk sadayana jangan sampai anak kita tidak tahu bagaimana cara bersuci. Betul. Nu kadua ajarkeun wudu. Naon cenah? Ulah nepi ka geus tobangka pabeulit keneh wudu. Ih. Euy. Anak awewe bawa ku ece, anak lalaki bawa ku bapakna. Ka mana? Ka masjid, ka pos ronda. Bawa ka mana? Bawa ka masjid. Tingali. Jang. Ayo jeung bapak. Ka mana, Pak? Milu jeung bapak. Ka mana, Pak? Ka masjid. Bapak panghareupna, anak tukangeunana sehingga katingali ku pamajikanana tentrem kana hate. Itulah lamun hayang ngarasakeun sakinah di rumah tangga tiluanana bapakna, ibuna, anakna kudu aya dina kataatan ka Allah sehingga datang waktu salat da geus dipapatahan susucina geus diwurukan wuduna geus praktekkeun dina salat. Salah ketempo ku bapakna, bener kan nilai ku bapakna. Cing budak urang salah disintir ku batur nyeri hate moal. Nyeri nyage budak urang bengal, budak urang neuhner bengal. Disintir ku batur mah anggar nyeri, tapi lamun ku bapakna kewajiban iya. Betul. Laras. Matak memeh disintir ku batur mending ku urang ku saha? Ku bapakna. Laras teu? Pak. La ilaha illallah. Mau kasih mah keluar jeung hodam-hodam na meureun. Mantak lamun urang sebagai bapak kudu tanggung jawab aplikasikeun ayat nu disebut ku anfusakum wa ahlikum naro. Kumaha carana? Ngong adan lohor, ngong adan asar, ari keur di imah mah Pak pingpin anak supaya salat. Ajak anak ke masjid supaya urang teh nyuparkeun kewajiban. Ketika engke di hadapan Robul Jalil cek anak, "Ye bapak kula gara-gara baheula teu ngadidik urang." Cek urang teh ai ngajak enggeus ka maneh. Nitah ka maneh enggeus cek urang teh engke. Tapi lamun bapak nitah henteu ngajak henteu cilaka ta bapak. Naudzu mantak. Buktikan ku bapak bagaimana menjadi bapak yang baik agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Bu, ibu, bungah telah menulis salaki ngajak anak ke masjid. Pak, ibu dileuweung ieu mah nya. Bungah teu nempok pamajikan salat jeung anak awewe. Bunga matak yuk kama kola Salman Khan. Mehdin laga terakna
kohil laga terakna peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak nu kangeunana peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna ho 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 geura pake mukena amparkeun sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna ibu nu pangheulana budak nu kangeunana geura pake mukena amparkeun sajadahna cing 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 nikmat teu kana hate nya indungna beres salat bapakna oge beres salat tenang kana hate lain ukur nitah wungkul ulah kurnitah wae kalah ka hare-hare asik ngomekeun HP isu nepi ka sore aya nu kitu aya bedil